tapi ternyata awak kurang tersengit bau mantana cek Tuhan si Abdul Qadir naon dia ngabacinkeun ka awak sehingga ya ilmu tadahekeun didengekeun ku batur lantaran bau awak kurang ilmu tinggal ilmu mutiara tinggal mutiara lantaran disimpenna di tempat anu bau mungeun batur teh mantak lamun hayang sait takaburna picenan ujubna ti picenan hubul jahna hubul malna picenan hinu aya teh di jero hate urang teh pinuh ku Gusti Allah ulah aya hasudan cicing bae urang ka masjid ka imah ka majlis aya nu ngariung hadiah puji ngomong setik ulah aya hayang dibere ulah hayang dialem seungit ke awak urang seungit ke masyarakat teh ulah ka mulai encan aya kiai anu emang kunaon engke heula asa can sampurna kiai anu mah seungit berarti teh eneng geus terbaik kiai anu cadet lah kiai kos kitu yo sebagai Golkar terbaik geus nya mah kiai kos kitu teu beres asal kos kitu bau berarti tahu bau tahu keur ngaji tengah-tengah ngaji ditaringgalkeun ku masyarakat hei pulang balik aing calang geus yo bau berarti embung ngadengekeun nya bau eta lamun seungit mah terus kiai terus dikenekan terus mundur terus keur cerita Tuan Abdul Qadir seungitan awak cara nyengitan awak bersihan batinna kokotor-kokotor lantaran kokotor nu aya di jero hate kaambeun ku batur geus teu kudu nyaritakeun nanaon asal bersih kaambeun aku batur seungit boro-boro keur bener keur salah nage ditutupan bae lamun pinuh ku kasalahan boro-boro keur salah keur bener nage disalahkeun bae os urang bogoh jasa ka bogoh urang atuh nu jore nu jore masyaallah matanya luar biasa sayup bulu matanya bentik luar padahal mah jocok di alam bae kujana lantaran sejati di jero hate hidungnya mancung banget deh masyaallah masyaallah aduh pipinya daun sirih aja itu mah udah aduh masyaallah eta gadonan dog sapotong padahal dog hijian di alam bae kurang Gusti Allah tah kos kitu asal bersih di jero hate urang ngalem urang cintana bersih keur carita cinta di alam bae ku urang carita ilmu Allah geus araya kabeh tinggal dibersihan batin bakal seungit teu kudu ngomong kos kitu mah engke ge seungit jak lauk neangan cai jak sireum neangan amis selalu kitu bae ada gula ada semut ada air, ada ikan, aya ikhlas pasti ngarambe jelema ka jeung kukumaha ge mararenta asal diikhlaskeun ulah aya nanaon bersihan batinna teu kudu umang omong-omongkeun batur bersihan batin nyesep engke lamun aya partai nu datang ka ieu mah wah ya penyakit sial aya tim sukses datang ka ieu mah teh ngajak ulah sok ngajak ka aing dek belajar bersih dek beres-beres ya ka aing 20 juta 50 siap aing tolol tah kiai blow on eta mah ablaul blow on tah mah malah adu tawar ya karim sejasa ya artina kieu kadorong nabi dibere mukjizat sebagai dalil wali dibere karomah sebagai dalil nu matak dibere karomah teh bersih batinna ulama dibere maunah nu matak dibere kepercayaan ge ku Gusti Allah maunah eta teh sambarangan batinna bersih teu bisa main-main kos kitu teh teu bisa dipaksakeun kajeun kumaha ge nyana ngaku-ngaku aing kiai aing ustad jero batinna geuneup eueuh pendorong sebagai dalil atuh hese bae kajeun kumaha ge nah iya kulo bodoh mah karomah pajar mukjizat karonan mang sihir pajar karomah bodoh ngaranna ge medak Musailamah kadzab pesihir anu luar biasa aswad pesihir nu luar biasa atuh nu nuturkeun anu teh jauh ka hitut bau cak cenah hitut teh seungit
lu teu bisa ngomong cau au atuh da taluturkeun anta kiai nu dakwah teh dituturkeun bae yo orang kadinya bae ayo jabangsana eureun pencalonan bupati mulai kuari masyarakat utang hitung aing moal ngaji ka nyana lah kunaon ya ngajina kos kitu nya mah nya mah lamun aya ramean karek milu ramean mah tilok nya mah malamanya nya mah sok ngomong-ngomongkeun kieu nu bener mambus deleukeun Kiai Hajumbung tatanggana ge moal ngaji ka nyana aing mah ngaji ka ditu bae kurang lah beres mah ngaji yang dibayar mah lulu aing bae kunguna mah capek dititahan ku nyana nyebar-nyebarkeun almenak sial nyana mah nu dibere duit aing mah henteu tadina teu kurang dibere ta ku kiai mun diongkosan mah malah ngomong kitu nyana ge moal eta gara-gara lu mas tah sebarkeun bere ka tatangga duit teh dibere salah ta kiaina blon ta kiaina moal beres kajen guku mage asal geus lain cekelanana bae nu kuduna nyekel takrib riyad alfiyah fatul muin kuari nyekel almenak moal beres kajen guku mage tatanggana ge moal dekeun ngaji kajen kumage sebab akur jeung nyana walau tara kunaon jadi kadinya dinya nya walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim Muhammad lamun anjeun ningali niscaya anjeun bakal kaget dedeulean nu pohara idh zalimuna ketika nu zalim nu tadi dicaritakeun tilu rupa hiji jelema nu ngabohongkeun ka Gusti nomor kadua anu nyana ngaku-ngaku dibere wahyu padahal teu nomor katiluna anu ngomong saunzilu misla ma anzalallah bakal nurunkeun sakumaha anu diturunkeun ku Gusti Allah ka anjeun yana Al-Qur'an eta jelema ke di akhiratna ketika anjeun leupi gomaratil maut beh heula di duniana katutupan ku maut sakaratil maut nyana keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidi malaikat nenggeulan make leungeunna ditenggeulan dipeupeun akhriju anfusakum geula kaluarkeun roh maneh ku hese-hesena roh teh embungeun kaluar padahal tugas malaikat ngan bahasa malaikat teh sogol tanipan sogol geura kaluarkeun ku sia roh kaluarkeun artinya serahkan kain ulah dihese-hesekeun kok bisa bahasa kos gitu kunaon gitu lantaran jelema dina sakaratil maut teh macem-macem tingkahna sakumaha anu datang ka Kangjeng Nabi Ayub alaihis salam pernah datang tamu ka Kangjeng Nabi Ayub wakila ka Kangjeng Nabi Yunus assalamualaikum waalaikumsalam dari mana ente? Ana dari langit. Jangan main-main loh. Iya saya betul dari langit. Lasar Nabi. Duduk. Iya. Bener nyana di langit malaikat berarti. Mau makanan nyana. Roti, korma, susu, cai, disuguhan. Duduk, kita sama-sama makan. Itu kudu diomong kumaha, dites wae ku Nabi. Kayak Nabi Ayub langsung seribit. Silakan. Cicing bae nya. Enggak saya. Itu tuh kormanya. Ini korma mantap ini. Kanjeng Nabi Ayub nyokot, ada har korma gitu. Nyana tetep bae cicing bae. Ganti cai, jangan cai kopi. Silakan kopinya Pak. Saya enggak. Emang ente dari mana sih? Saya dari langit. Coba makan dulu. Oh enggak, saya kan malaikat. Saya enggak pernah tidur, enggak pernah makan, enggak pernah minum, enggak pernah jima. Sanggeus dites bener, oh berarti bener ya malaikat ya. Sekian aduh. Alhamdulillahirabbil alamin cek Kanjeng Nabi Ayub kuari boga tamu malaikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang ngopan tamu teh calo. Jeger tamu teh
sandu mabok muka sekarang itu minimal bangsa anu sok korupsi tak mawa siksa lain mawa rahmat tamu teh nu sekarang itu mah cek Kangjeng Nabi Ayub teh malaikat status ente apa sih saya pencabut nyawa oh Nabi Israel malaikat Israel betul Masya Allah enak ya malaikat sekalian ka dia naon jaka kula mah silaturahmi doang ka dia teh aya teh si nyabut nyawa tingkah nyabut nyawa ente waktu nyabut nyawa jelema akur bae apa henteu atuh henteu cek jangan teh beda-beda maksud beda-beda kumaha ai kanu soleh mah kieu rupana ai kanu maksiat mah kieu ai ka munafik mah kieu ai ka kafir mah kieu nah coba hayang nyaho coba kanu soleh kos kumaha kanu soleh itu menang dipraktekkeun kos itu mah tuh engke bae cek malaikat henteu mah hayang deuleu doang ih sok pake lalagaan lagi teu bisa pake lalagaan sama kos gitu mah cek balik malah silaturahmi doang henteu mumpung ka dieu mumpung ka dieu kekeh biasa atuh kudu bebeja heula ka Gusti menang apa henteu sok bebeja ih atuh di dinya bebeja henteu bebeja we kitu Nabi Ayub hayang nyaho gitu cara-cara rupa ketika nyabut nyawa tadinya bae sieun atuh kudu henteu ayu bebeja bae geus ka ditu atuh eledet bebeja malaikat ya Allah ya Rabbi aya hamba Gusti nu diangkat Nabi ku Gusti Ayub ngaranna sanggeusna anjeunna ritu non muriang sakitu panas paparahna ku ari pancageur diangkat jadi rasul abdi silaturahmi pandaya izin ti Gusti Aiprak manehna hayang ningali tingkah abdi rupa abdi ketika kitu jabut nyawa manehna hayang ningali diizinan teh ku Gusti cak Gusti Allah hageus teu naon nah kumaha cek ningali diizinan cek coba kanu saroleh kos kumaha beureum Kangjeng Nabi Ayub beda barang beuntak rupa malaikat teh Masya Allah kasep jasa ya Allah cek Kangjeng Nabi Ayub atuh ieu mah neuleuh kasep kieu mah atuh moal nyeri dicabut nyawa moal neuleuh ka kasepan teh atuh pan contona awewe di Mesir baheula ketika Kangjeng Nabi Yusuf titah keluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejeleh ku gadis-gadis Mesir. Tuh, eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabungbulengan heran aing mah heran. Ya, cek Siti Zulaikha teh nyahoon bae ka beungeut Yusuf. Nyahoon nya mah. Kulantaran terus dijejeleh ku sanagara. Panggil awewe. Ngabaris ya di dinya. Bere peso jeung apel. Begitu keur kieu-kieu Yusuf ta'al begitu Kangjeng Nabi Yusuf keluar ngeuretan teh terus bae datang ka ramo-ramo ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah nyaho sia bacocoran geus getih ambalaya bacocoran terus bae kumaha ngaromongna masyaallah ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ya malayan manusia malaikat ieu mah turun dari kayangan tuh cak Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah aing onam teu korban sia ramo beak tah ku kasep-kasepna tuh awewe di urang nu tatadina ka urang teh ngajejeleh barang neuleuh urang leuwih jajejeleh jajore jasa sial sugan nu mantak lamun geus kos kitu lalaki mah datang ka Cisoka diwirid geus pokona mah lah awe sok nyiduhan kitu mah geus ku aing beak ujian wirid 7 poe baca ku urang ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim dibacana sapenting 75
baca kurang tiukeun Sarwiti Cikupa pung datang orang geus 7 peuting teh ka Imam Sarwiti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Molotot bae nya. Nah, sia kena. Ngomongnya nama hadza basyara. Weuy ieu mah lain manusia. Nah, mantap ieu. In huwa illa jinnun. Sia orang lain mantap, orang aing pajar jin. Teu kataekan tah mah. Oh, jadi jurig buai ge. Ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu. Saha Sarwiti lahirna poe naon? Poe naon? Jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna. Lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang. Ye, jam sabaraha aya bintang. Ku ali palak teh tah dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha? Lamun lahirna jam 7 malam naon? Malam Minggu bintang naon? Mau bejakeun ku kula. Jadi dukun ya aing ya. Malam sekian, poe naon, malam naon, bintang naon. Pas apa teh terus bae pan bintang teh ya. Masya Allah di porosna masing-masing teh mentek dina ilmu sulam ketika orang dek nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh ararah ya mentek teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese-hese poena mata poena kaler kidulna bintang naon geus diitung atuh hese-hese amat. Nah ketika orang dek melet geh diitung. Sok Sarwiti lahir poe Minggu. Pedang apa batik? Jam sabaraha? Jam 12. Oh. Mustari berarti. Yes. Hitung. Sarwiti sin berat 30 ro 400 wow genep tak 200 hiji kan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu mah jadi anak cara kada pasawahala wah teu beres ieu mah ya jatuh aya kitu da jeung ilmu hikmat ge atuh kekuah sih. Nah timur sok kuari sabaraha sesana ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia. Abajadun alif hiji 2 3 4 abajadun ji 2 3 4 atuh kudu kos gitu Masya Allah. Hawazun H5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam 6 wirid maghrib batur sholat siang wirid atau ilmu dukun iya nana tuh saya ilmu dukun mau kos gitu tirin ngaharepkeun hadapkan awak sia ka Imam Sarwiti di mana Sarwitina tenden 7 batu di dinya maka 7 batu diringkeun bismillahirrahmanirrahim hadiah heula beres hadiah we ma hadza basyarain wa illa malakun kayyiman hadza basyarain wa man hadza illa basyarun beres timpukeun tiup heula timpukeun ka imanan dong begitu datang tah batu katana langsung ke hati Sarwiti dem asal ada ratang sia ka aing jadi moal dibere sia mahal ilmu aing ngokos gitu mah terus ulah waka kelanan wirid deui isukna batu kadua timpukeun deui teh ka arah imahna deng mulai kadeure oh saya di mana engkau berada tilu wari ma'adza basyarain wa malakun karim ma'adza basyarain wa malakun karim tempo gadai mulai geus teu dahar
kengenan cak mana sih lain gara dahar sarebeuh mah bangun di kamari sih teh dahar tayang dahar mah can kanyawan karak 3 peuting kan 4 mahadza basyara mahadza basyara tempo gede langsung pas datang batu ke handap tek Aisyah tadi kemana ngomong Zaid emang kadangnya gitu kumaha kadangnya asalnya kasep biasanya yo nyana di mana sih di mana ngomong-ngomong kasep mah asa dihareupeun bae Kang Zaid teh kamari ku sia diomongkeun ku ari ku sia di alem mak coba nita budak gerokeun cak mana teh digerokeun teh SMS ku sia tuh aduh geus beres 5 genep 7 geus kagoler bae mamawa samping Kang Jaed ada promosi pelet gas sama mulai teruskan teman kos gitu ilmu jurig teman ulah siap mau beres ya kajian ke aing datangnya moal kajian ku komage aing mah eta mah nyaritakeun al hikmat kos kitu teh pagaweana jadi ulah sawirid-wirid lain itu model kasugihan wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran anu lahir anu oh sia itu berarti hitung tek oh lamun dek dewere wirid malam anu sia ngawiridna jam sakitu wah diwirid ujian anak masya Allah jualan naon ge laku bae eta kudu tepat heula tah eta bae tu cenah kiai mah moal beres sarua dikira meren moal sebab can kadeuleun niat benerna doraka lamun geus niat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pasantren jangan bangun masjid jangan bangun kakarak atuh ieu mah sapira deuk kawin deui ka Karawang diserahkeun ka sia bae geus pokona mah jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ge saha ngaranna jadi nyieun asihan segala rupa ge di deuleu lahirna jam sabar etalah ilmu perdukunan mantak nu calon lurah mah bego datanglah ka dukun ya menang bandara naon sia biru peron dia bakal minggu biru minggu wow berarti sia kudu kaluar ti imahna jam 4 teu meunang jalan hareup kudu jalan dapur makanya di dapurna aya sumur di dinya lain menang ngubrus ya ka sumur beres gas kukurubusan los keluar kudu jam 4 bae hayo asal kaluar ti imah bae geus sia diuk di mana bae masalah heulanan tah lamun ke rada maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajian ku kumaha ge menang bareng ilmu dukun mah kos kitu aju supaya yang menang aya elahna nu penting dukun mah tolol eleh na dukun kos kitu ieu ari lamun anu kanu maksiat perem begitu perem bedak wah molotot kangge ngabi ayu lantaran rupana nya jore jasa rupana nya bau rupana teh oh kanjing Nabi ayu teu kuat langsung keleng dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit hudang ku kulisika kumaha eta rupana eta beuh tawa boro-boro dicabut nyawa tah neuleuna geus arana angker kos gitulah terus munafik terus kafir coba do kafir hareup bedak barang bentak kanjeng Nabi langsung ngejedak we wah asana cek malakal mati mah paeh memeh dicabut kieu aduh jadi geus paeh teh heula ieu
Desta bedang 10 menit kulasa udang Kangjeng Nabi Ayub ngageledak deui lantaran pohon malaikat maut can robah. Aduh tadi malaikat ngalalaga jelema mah cek bakal pan ngageledak deui oh aing can robah. Aduh geus benang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun Ayub pulang aya geura bentak moal wakak geus robah tancan geus robah geus bener geus enggak pingsan deui asa dajak garet geus emang geus bentak oh bener asli deui beuh cek Kangjeng Nabi Ayub rupa nu eta mah parah amat. Ini kemasian lagi luar biasa. Hiji kulit dah hideung sakumaha seng kastrol hideung. Nomor kadua kaluar ti sabulu-bulunana. Nomor katilu buukna ganti ku ari jadi kawat. Ngerumbai ka handap. Tina mata kala luar getih pika sieun pika ijideun. Lumantak loba kafir mah kafir lu lompatan deuk sakaratil maut teh lompatan jeung bae nu sapoe 2 poe 3 poe kafir mah saminggu sakaratil maut nanti lantaran ieu tah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa izi zalimuna ketika nu zarorim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat langsung nakolan meupehan ka awak-awakna kawak-awak jelema nu zalim nu endek dicabut nyawana cak malaikat akhriju anfusakum geura kaluarkeun nyawa ya negara pasrahkeun sia nyawa sia ka aing litakuna qabidah ku aing deuk dicabut mangkaning make rupa nu model kos kitu masyaallah wah rajas kitulah tingkah malakul maut. Mantap kayak jelema nyandung nukolot jeung ngorah pas giliran ka nukolot bapana datang giling anakna lompat bae ka mana mama diharap sama malakal maut siapa nyawa malakal maut caki aing tuh malakal maut tuh orang di deuleu bapak sia mah sugan teh malakal maut jah hideung jeung orang bapana hideung iku anakna padahal malakal maut ya hiji hideung kaduana marah bae di imah katilu terak mare duit kos malakal maut kos gitu cak mana mah bapak sia teh mah lain malakal maut ngan sarupa jeung malakal maut sial jasa tah kos gitulah tapi ai ka anu sok ngaji ka jelema nu soleh kasep sering jasa tambah sering kula nyaksian sababaraha guru senyum eta mangih nu kasep mangih nu mas mantak engke lamun balik ngaji di imah nu kasep sing ada tanya si Mas dari mana ini Mas saya nungguin bapak dari tadi mau ngapain ya mau nyambut bapak yang bener nih bener tapi bisa tuker sama mbak wah siapa lain malakal maut meureun ini mah orang Blitar meureun ini mah tanya si ade tetep urang geus ngagoler kieu teh rupa-rupa engke bisikan-bisikan rupa-rupa nu dararatan deuleuan rupa-rupa tah ieulah saat-saat terakhir urang nyuhunkeun ka Gusti Sing Hade supaya husnul khotimah geus ulah eureun-eureun maca la ilaha illallah ketika napas urang geus pendek geus ulah la ilaha illallah Allah Allah ba Allah 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 tah aing ngaji mah tah urang nyaho tah geus deuk aya deuk eueuh anu nalkinan urang pancegkeun hate urang geus ulah make la ilaha illallah
geus napas rada hangkeut mah langsung we Allah 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 terus bae hate urang teu kudu aya soraat Allah 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 terus malaikat engke nembongan ka urang na kasep Allah 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 terus bari diangkat dari Allah 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 malah nu recok-recok itu gitu betah ketika orang geus manteng ka Gusti Allah loba nu ngobrol we teu betah mentek nyingkir nu bangsa lain-lain ahli Allah kanu keur sakarat bakal keluar sia keluar kecuali deuk nalkinan mun aya keneh napas la ilaha illallah saurang bae ulah loba anu recok engke nya nurutan la ilaha illallah geus asal geus bisa ulah ditambah ulah dipaganding geus bisa geus geus antepkeun engke beuki ngaranjung ngahanjung talkinan deh Allah 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 ulah salah nalkinan Allah 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 jangan nurutan ke Allah 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 lah lamun keur mejana kos kitu mah terus diceulina Allah Allah mun bapa urang uwa urang mang urang kebenaran urang hadir sakaratil maut kos kitu nalkinan tah Allah Allah kenyana nurutan Allah 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 lakinu mautakum bejaan hurukan talkinan jelema nu endek maut lakinu mautakum bila ilaha illallah mun masih kena napas panjang la ilaha illallah lamun geus pendek Allah 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 al-yawma tujzauna 'adzabal dina poe maneh bakal dibales make siksa anu hina nu pohara bima kuntum taquluna ku perkara nu aranjeun ngararomong alallahi ka Allah ghairul haqi teu bener ngomongna sagala ngaku nabi sagala ngaku diwahyuan sagala ngaku-ngaku dek nurunkeun kitab nu sarua jeung Al-Qur'an asa bangkawarah teh kuari bakal disiksa sia dibales ya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun jeung aya anjeun gumede sombong terhadap ayat-ayat Allah tidak iman ka Gusti Allah nah kuari balesanana al-yauma tujzaun masyaallah eta keur carita nu kalalapir buang kawarah kos kana itu kamu munafikin jeung pasikin sarua nu maksiat ge di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ngan mabok zina judi korupsi nah ieu bakal cek malaikat al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun poe ieu bakal kapanggih balesan pagawean anjeun nu kamari keur hirup sia migawe mabok kamari magawe zina judi dan lain sebagainya al-yauma kuari tujzauna bakal kapanggih balesan anjeun bima kuntum ta'malun pagawean nu kumaneh dipigawe kapanggih biasa moal kebal deui sia bungkus pandian bungkus saraten mun kafir mah langsung pasek atau ki tumbak siap geus bungkus andian bungkus salaten datang ke jero kubur geus kapanggih amal-amal urang diwujudkeun ku Gusti Allah dihijikeun amal maling amal korupsi amal zina amal mabok penganiayaan penghinaan dan lain sebagainya dihijikeun karake baralik nu ngubur urang geus sudan di dinya kapanggih jeung amal urang al yauma tujzauna bima kuntum ta'malun bakal kapanggih masyaallah antaklah sesa hirup urang kuari maning digunakeun pake ibadah dumadeheus ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala moal kebal deui urang teh contoh bapak urang mah urang geus areueuh bapak kolot urang geus leuwih ti heula malah aya anak anu miheulaan urang berarti kan pasti jasa di mana datang ke urang waktu urang ku ari bakal
kitu mah urang geus ngabakti ka Gusti Allah boga harta geus disalurkeun boga ilmu geus disalurkeun jaba eta ku urang dipigawe segala rupa urang geus ngabakti ka Gusti Allah tinggal nyanggakeun sadaya-daya Gusti titipan Gusti ku abdi parantos dilaksanakeun abdina atuh parantos dilaksanakeun sabisa abdi salat abdi sakieu bisana haji sakieu bisana ngazakat ngaji jeung sajabana tapi pan Gusti harapan abdi tak berharap ke Gusti Allah tapi ngalaksanakeun eta mah mas mantep lamun berharap ke Gusti Allah bari teu ngalaksanakeun nah ieu siksaeun Allah jelema sia ulah sok kamalinaan segala mabok segala zina kos moal paeh bae cek jana aing mah kos kieu ge boga prinsip Allah mah maha gopur soekeun habek sungutna ka dieu sia soekeun ku aing berewek sia sangeunahna bae sia berharap sote lamun ibadah ka Gusti Allah Gusti abdi salat abdi puasa abdi zakat abdi haji abdi sok ngaji tah ieu parentah Gusti ngan abdi bisana sakieu tah abdi berharap kana gopur Gusti abdi berharap kana rahmat Gusti sakieu bisana eta mah meujeuhna tapi anu mabok mah anu zina eprak ngomong atuh rahmat Gusti mah lain cara urangnya nama atuh dihampura-hampura bae caknya saekeun mah kos kitu gantung mah kos kitu tambah sarua bae jeung poe Sabtu nya cicing we di ikan deuk ka bada sia sugan bae aing menang gaji digawetan teu atuh henteu tolol teh budak gawean teh naon teh yang gaji tolol itu. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang sing bisa dumadeus ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ngadoa ka Gusti mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa dibere daek ibadah dibere daek dumadeus ka Gusti Allah bisa ngabersihan batin urang sehingga urang mantap ibadah ka Gusti Allah bi barakati ummul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alatu tanzifin lan wajib manfaat kedua zaujah opo alatu tanzifin ala kamustin atau kamistin macana kaya suri ulama ke bonteng kamustin kaya bonteng suri ke kamustin kaya suri jika masih gora kaya sisir waduh lan lemah wa ma tagsilu bihi ra'sa lan barang kang umbah ya zaujah bihi kalawan ma ing sirah ing rambut sir atawa wa mayuk sodu lan barang kang dan seja bihi kalawan mau parosu ese wa marun lan bebek OBB obat bau bentuk iya masih heran ini abang tuh malah santren dari itu wana wihilan umpamane martak lidah pisaneng kena arah-arah nolak bau ketiak
bau kelek, bau sungut, sarua bae kan Allah kuhlu. Walaupun sifat wa khidopun lan pacar. Umata zayyanu bihilan barang kang gawe pepaes jadi kalawan iman. Adawa umaradin lan tambah geri wa ujratu tabibin lan buruhan dokter wa hajimin lan buruhan mongkang nyelat gedi. Wala ta'am wa yamil marad wa udun lan wajib kadue manfaat kadue zauja opo papanganan dalam pirang-pirang dina gering lan lalau ayamil marad al asahu wujubu ujrati hamamin lan utai kal asai iku wajib buruhan padusan ya sabil adati kalawan ngitung-ngitung adat wasamani mai gusli jimai dan jima wanifasin dan nifas lah haidin orangna adus haid wakilam lan adus impi jima acan orang ngeraskeun pengawasan orang baca heula saya hiji mereka hiji kanggo gitu yang sedang mengikuti seleksi Denny Wirat kedua marhum Ali bin Sairan seorang Afgandu tilu Haji Udin kemudian terakhir kanggo keluarga Haji Husni Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina minggu ieu urang parantos ngalaksanakeun puasa Tarwiyah Arfah. Kemudian ngalaksanakeun lebaran. Mudah-mudahan ibadah puasa urang salat lebaran urang berikut ibadah kurban urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampereun jaga di mana urang balik kanu bogana bakal ditanya ke urang ya sagala rupa. Geus lamun urang bebekalan mah ketika ditanya umur pake naon harta digunakeun ka mana ilmu menang ti mana ilmu naon digunakeun kana naon ari geus dilaksanakeun sakumaha mistina mah tinggal nyanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saterusna dina minggu kamari aya kajadian anu dahsyat. Diawali ku ngimpi heula. Malam minggu, malam tarwiyah ulah dibere impian ku Gusti Allah. Ngimpi lempang ka hiji patamanan anu indah. Didinya ayat tangkal kayu gede luar biasa.
Tapi eta tangkal kayu pinuh ku hileud bulu. Rinding hileud bulu. Di luhur ambalaya hileud bulu. Di unggal cabang. Geus puguh ditangkal, dihandap ngampar. Luar biasa loba. Kula ngergog didinya moal jadi ngalanjutkeun perjalanan. Tapi didinya aya hiji jelema make bujubah putih kaset dina tangkal. Catnyana kiai dek liwat maliwat bae moal nanaon dieu mah liwat maliwat bae. Kula terus liwat. Tapi didinya hileud-hileud nu dihandap mah bentukna kos hileud kita taruh. Tararejo gulede tapi tetep aya buluan. Ngan kaanehanana dina huluna eta hileud aya ngaranna. Bapak anu, Mang anu, Ustad anu, Kiai anu. Jadi hileud huluna aya ngaranan kuari kadedelekeun ngaranna bae. Pak anu, Mang anu, Ustad anu, Kiai Haji malah mah. Kiai Haji anu aya ngaranna. Kula kaget pan hileud si aya ngaranna. Terus saya ngalanjutkeun perjalanan. Aya perlu dina perjalanan datang ka pamaksudan beres didinya balik lewat kadinya deui ternyata hileud geus pararae di luhur hileud bulu pararae di handap pararae sing ngaringkel aya hiji dua hileud kita taruh nu aya ngaranan masih lempang cakula kanu nantung kok ieu mah teu paeh jeung teu dipaeh antepkeun bae teu paeh sorangan mah teu kudu dikumahakeun. Oh atuh kula terus balik dina impian teh geus bae. Sebab sok bae dibere impian ku Allah teh keur tsunami dibere, keur Banten dibere, keur Yogyakarta malah masih kadedelekeun keneh di luhur langit dua malaikat turun datang ke handap mawa peso belati ditangtungkeun di luhur meja buleut. Terus naraek deui malaikat belah ka luhur langit. Atau jin atau Islam deui malaikat mah. Ajuhudan cekula Masya Allah biasana iya lamun belati lencos kaluhur kieu gurilap bahaya. Ka intina eta beso belati di Yogyakarta bener bae gempa lah terjadi. Ieu ge ngimpi teh sieun jadi kenyataan bae. Utang hitung dina falak atuh tanggal hiji na tetep bae minggu sebab 3 darajah satarapat. Nelpon lah kula ka ahli falak di Jakarta akur jeung kula. Nelpon deui ka babaturan anu di Bandung akur. Nelpon deui ka kiai ti Jawa akur. Teleponlah ke Jakarta, rukyat malam minggu hasil apa ente. Ternyata hasil di 2 tempat. Disodorkeunlah ke badan isbat. Malam minggu negara rek ngayakeun badan isbat. Begitu ningali hasil rukyat nah hasil maka di negara tengayakeun sidang isbat dibatalkeun. Kitulah kronologina sakadar nyaritakeun kula.
dipercaya dekente nuka nyahoan kukula seperti eta. Geus kula mutuskeun di dieu minggu. Terus berjalan geus malam minggu ngahareup tarwiyah puasalah urang babarengan tarwiyah poe Senena puasa Arafah. Numentak dengan penuh keyakinan ku ilmu hisab nang ulama lain sambarangan ulama ahli Allah subhanahu ta'ala. Kula nuturkeun bae yakin kana benerna mun teu yakin kabuatan ulama dek yakin ka saha. Saya dituturkeun mantap bagi kiai-kiai nu bisa ngitung kemudian nyana ngitung hasilna pasti sarua menggeser darjah sautak saeutik. Aya nu 3 darjah lewat saeutik, aya nu 3 darjah. Ya 3 kabeh ge leuwihna beda-beda. Tapi si kiai menghitung teu make kana ilmuna teu percaya nyana kana ilmuna sorangan. Si kiai ulama anu bodoh atawa kiai nu teu ngitung nam emang sakikituna. Ieu mah kiai nu bisa ngitung, haju ngitung nyana, haju teu make ka ilmuna tungguan. Engke bakal ditanya ku Gusti Allah. Jadilah lebaran poe Salasa dengan penuh keyakinan. Sabehan nu nanya ke poe Salasa we kula. Tinggal nu bisa ngitung katanya ku masyarakat. Kiai dek lebaran poe naon? Hari hitungan masalah ngan masyarakat ngajak ngerbo. Bingung cenah ieu kula. Kiai si bingung. Kiai bingung kong masyarakat atau abu-abul bingung teman. Nanya deh ke masyarakat kiai di kelebaran bareng ai hitungan masalah sarua jeung diucingan atuh ai masyarakat yang ngerebo mah urang ngerebo bayu. Puasa hayang ngadeketkeun diri ka Allah, salat hayang ngadeketkeun diri ka Allah, jatitahna ku Allah norek ngaganjarna ka Allah. Atuh kitu kene ngazakat nunitahna Allah maka aturan Allah begitu lebaran nunitahna masyarakat milu ka masyarakat kiai pang goblok-goblok nanti. Si aya di dieu kiai tolong. Aya nya oja asa tuh bulan. Eta teu yakin ka ilmuna, deuk iraha deui make ilmu. Dia bisa mempertanggungjawabkan ilmu. Kecak Allah di akhirat kiai cokot ganjaran di masyarakat. Ya siapa nuturkan masyarakat. Haha, cak kiai teh hampura bae. Lain lu si hampura bae macam kerebek. Gitulah yakinkeun ku ilmu. Bagi kiai-kiai nu geus baroga ilmu, yakinkeun mun cak syara haram. Muncak sara makruh, muncak sara wajib. Mantak naon sih? Nuturkeun Gusti Allah dina Al-Qur'an, nuturkeun hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hese ngabongkarna tuturkeun ulama. Menang hese capek ngaji teu dipake. Tuh, nu mantak pareung kayakinan di dirina atuh. Masyarakat lagi terpercaya bongan agag-agagan mentek cepu lagi ulah disalahkeun sasaha mun nyana eueuh nu ngambean ilmuna sebab nyana teu make ka ilmuna sorangan engke mah taun hareup muncak masyarakat kiai rukun wudu 3 bae lah heuh atuh kiai eta mah bakal 3 engkeun eta jak kumaha masyarakat tah. Ju salat isya ada 2 bae lah, jangan tundur ada 2 bae. Nuturkeun masyarakat Pak. Tuh, atuh. Ai nuturkeun masyarakat bodoh kumaha. Dongeng kiai guplak tiplak gitu.
Mantap nyawa taruhanna kiai perang sekalipun mempertahankan agama Allah kageur paeh ge asal dipake karido ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu para sahabat mempertahankan agama jeung memperjuangkan agama. Ulah nuturkeun pejabat. Ya pejabat menyana mah ya play ge digaji ai sia kiai. Sekali-kali doang dibere BHS. BHS ge sia-sia keneh. Kudu puluh ya pelye, kurang mah puluh ya pelye, nata teresep. Kurang gujlak atuh. Itu. Kredit haram, ayah anak ada kredit. Abah goreng halalkeun. Ya anak boga showroom. Gara-gara anak boga showroom jadi tekebat. Ya Allah, ya Rabbi. Gila di akhir zaman agama neros. Lain ku sasaha ku tukang nyekel agama nakene. Senin puasa Arafah. Terus kaberan di dia adikula haji entoh motong rambut. Boga anak deui nu kasabaraha meureun ja ka asa kamari ieu mah kawin ajulo pobae ka budak anakna. Satu gawe meureun. Ayo di kamana tuh batur ngantor jangan ke kamar. Aduh, kadang-kadang itu sing ngaji ge ayo aya ka kamar maka kamar bae. Caldei. Ya, gunting rambut marhaba lah jam 5. Saya marhaba, dahar bersama sakuma biasa sanajan teh gunting rambut ge di zaman almarhum maleman lebaran mah buka bersama bae Arafah. Atuh kalau lantaran naon ngargunting rambut rada obat tokoh-tokoh nu milu aya. Dalah atuh masalah kada harenta. Deui masalah. Kemudian terus datang ka peuting aya nu dahar 1 2 3 jam 9. Eueuh masalah. Nu dahar bangsa jam 11 peuting rada bermasalah. Terus camen teu parah, biasa-biasa kita masa kada celungat-celengit. Terus datang ke isukan lebaran, imah dikosongkeun lalaki kabeh ka masjid, awewe ka majlis ka dieu. Kosonglah imah balik lebaran, dalahar deui biasa tah memang kitu santri dari santri atuh nyieunna nampan keluarga jeung masyarakat atuh prasmanan. Beres kula deuk ngatur strategi mencit kurban panggillah kepala santri. Ya, ieu embe pencit jeung santri kabeh, ieu hewan nu gede jeung masyarakat. Kakara ge ngomong kos kitu aya laporan santri ka kula kiai cenah santri aya nu mabok 5, mabok naon tuh? Mabok daging sia ngomong sambarangan we embena kita dipunjit geus mabok aneh mah atuh bukti da marabok pacara kiai pinta lo bawa bae ka ditu ka mantri Mujiono doyong babnya nama sok ngaji bae ka dieu jeung wau akrab bawalah ka ditu cek pamuji ieu serius ja kudu diimpus mulai mencit kebo hiji takbir bebarengan beres mencit aya deui nu noel kiai urang santri aya nu mabok deui sabaraha urang 10 panamat 10 mabok masyaallah bawa deui ka ditu ngan make mobil tama atuh kaluarkeun mobil supiranku Haji Apan anak Haji Firdaus enggak ditu bawa punya anak ditu mencit deui beres mencit tilu yuk bela nadagoan gitu mencit deui aya deui nu laporan kiai santri mabok deui sabaraha 7 wih kan loba amat bawa ka dinya we ka dieu tah mantri munjir deukeut di dinya tah ieu pada di luar sepengetahuan kula ge teu laporan deui geus dibawaan we ka dinya can pati loba kula terus salat zuhur ka dieu. Di salat zuhur
gitu naik ka dieu ka majelis santri laporan deui kiai pondok ieu ge nu mabok bawa ka ditu ka hareupeun imam mobilna geus standby bae bawa ka ditu dipayang ku saurang nu dipayang belah ke tuhu nu mayangna belah kenca gitu ai barang datang ka dinya ngagedep kabeh pula marah kan santri nu narangtung opata ya atuh sia itu mayang ku sorangan teu kuat bantuan lompatan cenah ka ditu du tiluan mayang nu saurang babalik ka kula lain teu kuatin kieu nu mayangna ge kena atuh hayang seuri ye mana teh kieu ieu terus salat zuhur di dieu bareng nu takbir ge kula salat ngana takbir di usul di pada guri arba makmuman berkat Allah lain tidak aduh gedep cek babaturan siap lain tidak aduh ditoel ku jana teh maka suku disingkirkeun nu nyingkirkeun aing nyeribeutkeun ka atuh geus ambalaya geus bantu zuhur teh kulantaran sing hari yang loba laporan enggak kula geus teu konsentrasi kana kurban terus kita korban aya dua deui geus bodoh jadi santri ieu beunang teu konsen pencitan manggeus di pencitan ba'da zuhur mulailah kitu pabelesan ka klinik sekolah terus ke rumah sakit umum rumah sakit mana bae hayu bae geus asupan pikiran oh ya santri nyajar rau anak batu luar biasa kula pikiran santri kajen kula bae sehat kula mah teu naon terus sampai ke jam 2:30 ternyata di luar geus pohara artinya ieu pasien datanglah tim kesehatan kusabab kula di jero bae datang ke jero mulai nelpon dandim aya dan ramil ka imaging personilna ngobrol cenah dandim ya ngobrol siap cek dandim saya akan lucuran ke Cilongok dan akan memberikan bantuan sepenuhnya tim medis dari itu kodim nah akan saya luncurkan sekulatnya bapak pun nggak usah ke sini tim medis saja tim kesehatan enggak saya akan ke sini jangan kan di sini nggak ada cewek serinya nah kok kiai cek ada kok cewek ikutkan cewek berarti hatena yang awewe tah kita artiin ku dan rami kok pak kiai ngomong cewek lagi musibah begini bodoh sih ada rami Ike telepon ngomongkan cewek pula jadi danding gitu terus beres datang lah danding maka di jalan rada macet setik rada lambat datang di jam 1:30 tidinya terus telepon dari dinas kesehatan terus Bapak Bupati Pak Ismet Iskandar Saruan telepon siap Bapak akan memberikan bantuan sepenuhnya. Ini luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan cepat luar biasa di dinas kesehatan anu Pohara nurunkeun dokter-dokterna rawat-rawat bidan-bidana gitu kene di Kesdim luar biasa. Waktu aya geus laporan aya sabaraha aya mengicak ulah teh sakitan berjumlah kiai geus 150 masyaallah umum sekian di Dinda sekian di Sari Asih sekian di Mulya Insani sekian insan di klinik Mujiono dan Munji di dinas kesehatan kakula ngomong di sini aja pakai di majelis ya biar supaya gampang nggak apa-apa waktu iya majelis kemarin menjadi rumah sakit Pohara kula mah di imah bae terus ngarobrol kan terus ngobrol teh bari ngadoa mikiran datanglah ka maghrib di maghrib kula moal keluar kula di imah bae teruskan salat maghrib teh keluar lantaran aya nu nguntit-nguntit bae wartawan hayang kapanggih kula hayang wawancara cek kula embung aing mah aya ka TV keur kieu heran aing mah
Aing aya ge ka TV jeung nu geulis gitu, jeung bintang film. Aing keur kieu embung aing ka TV disorot ke mejeuna keur neuleun pasen. Bong ngalangan geus. Jadi kula lantaran aya sababaraha wartawan TV aya ngobrol, aya wawancara. Jadi kula teu kaluar, geus bebeja. Kula moal kaluar di jero imah bae. Terus di maghrib datang ka ketiga teman teu kaluar. Aya instruksi titah di pagar betis. Ternyata diharap ya abri, ya banser, ya polisi. Jadi ngeri kulobana jeung lumayan ditahan. Alhamdulillah karena ketemu kula aman we dahar we gembul di jero. Tuh masalah sama sekali. Keluarlah isu bahwa kiai tidak bisa ditemui karena sakit parah. Si adanya nyapaan. Aing dahar bae di jero. Itulah yang nyawa. Mesti bertanya-tanya. Kenyataannya seperti eta. Geus masalah. Terus tapi informasi mah terus baik. Informasi terus baik. Lucu. Ayah. Jadi mimiti kaget, kemudian sedih, kemudian terharu, kemudian khawatir besi ayah anu korban khawatir. Sanajan bari kisah kabeh nage menang Allah, ayah kekhawatiran. Ngadong we ka Allah. Mudah-mudahan selamat Gusti, ingat ka impian. Terus kiai moal nanaon, selamat ayah bahatah. Tina impian teh inget. Dinu loba hilit ya dikliwat meliwat bae moal nganaon cat nu kaset teh. Jadi boga ketenangan teh kudu tenang bae moal nganaon ka jeung kumaha gitu. Aya sakitan 7 nu nganterna 8 lantaran beakeun mobil operasional kabeh operasi. Lantaran besi diengkekeun ieu lambat, makelah angkot 08. Diangkat jadi itu. Taruh turun, dorong 7 pasien dengan cerdas 8 datang tadi itu diimpus kabeh. Tinggal supir be ai tanggung jawabna saha ieu. Supir bingung. Masyaallah. Tuh gitulah. Terus dibuat-buatkeun sarua sakit. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dinas kesehatan poe Kemis Pak Ismet rebo sore kula ngobrol di melalui telepon. Baca Pak Ismet, Pak Kiai sehat. Saya sudah pulang dari rumah sakit. Saya emang nggak ke rumah sakit. Kabarnya ke rumah sakit saja nanti. Enggak apa, saya mah di rumah aja. Gitu, nyawun Pak Ismet dia bawa kula di imah saya. Lain-lainnya masih di rumah sakit. Di mana baik cenah umum di Sariasi 2, di 2 KB, kemudian di Dinda, kemudian di Mulya Insani. Keluarga di mana? Keluarga aya 2 di Dinda jeung di Mulya Insani. Bapak rek ngalayan sikieu. Lah Pak Atua itu sehat ulah asal bantuan kesehatan medis. Tapi Bapak ngalayat lah Pak Ismet geus alhamdulillahirabbil alamin. Betapa pedulina Pak Ismet, Bapak Bupati urang kula ngahaturkeun 1000 laksa ketika bingahan jeung terima kasih. Kitu kene ka Ibu Ani anu peduli luar biasa, Kepala Dinas Kabupaten Tangerang anu ka dieu sampai sababaraha kali ningali ngontrol besi dokter. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitu kene ti Kesdim, kitu kerahan daripada Bapak Dandim, kula ngaturkeun nuhun jasa. Tanpa bantuan-bantuan mereka Masya Allah beren di non gitu ngaranna kateter. Jadi ku ayeuna digerakkeun ku Allah gerak kabeh alhamdulillah sampai per detik ieu salamet kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Emang aya lucu. Lucu nama bapana teu nyaon ka dieu kemudian anu nyiarkeun di TV meongan nya ka dieu.
Pulak-balik lantaran di dia penuh, stilu balik can kapagi kene we anakna. Kayaknya anak aing di mana ieu? Pak, atuh neangan ada tuh merekna aya teu di mana. Lantaran rapi, kos di ruang sakit teh di situ. Oh, karengan yang disukunnya dia itu orang anak aing kan kan. Siar tuh beda kating. Macem-macem. Aya geus dibuka impusanana alhamdulillah. Jadi ke dokter lantaran titah merujuk asal aya keluhan. Gede ya ke dokter. Dok, saya alhamdulillah udah bagus. Mana ada apa lagi ngasihnya lagi dikit katanya. Mana lihat obatnya ini. Oh ini harus diganti, yang ini diganti. Just obat itu diganti, diberi obat anyar. Barang diberi obat anyar, muncul deh. Ih, saya kira mendingan obat itu tadi. Setelah dokter ganti-ganti, gitulah. Jadi gitu ada cager, ganti obat, ser deh. Keluar tiluhur ti anak. Luar biasa. Ya, mulai di jam 8:30. Karasana terus sampai penting Rabu sampai malam Rabu sampai Kamis terakhir masih aya zuhur opat kena jadi impus di dia terus asar mah selesai hiji deui aya nu ngadadak bahkan poet ieu isuk-isuk ieu aya nu kambuh deui kukula tadi dibawa ka rumah sakit bener tadi nanya haju ngarujak haju ngadarujak bubuk meureun ka jeung kumaha cager, ayah tukang rujak tumbuk, jadi cabean, itu sih yang jadi rame, tuntung nama loba, itu naon karena pika serius, sedih, terharu, khawatir, jadi kos hiburan. Naon kos hiburan sama budak anu ngalanterkeun ka rumah sakit, nu nganterkeun kabeh nu bali. Diimpus kabeh. Itu kene adik kula kena, anak kula 2 kena. Adik kula itu anak adik kula Haji Mumun pemajikan Haji Opang. Anak dah kena diantar ke mulia ieu tadi. Indungna nu nganter ka ditu diimpus langsung. Beres, saya 80% baliklah. Aneh bagus. Indungna bolak-balik we ka kasai sakieu ieu amat ieu perasaan sakieu mending atuh ngarendek diimpus sampai kos kitu aya deui minantu Haji Azim Ustad Ucim aya teh parahnya namanya wasiat di dia kejang-kejang wasiat teh ka jentoh wasiat careuri ka teu kabeh bawa ka rumah sakit Dinda bedang 5 jam nu diwasiatan ade diimpus deui lah. Kula nu wasiat jeung nu diwasiat impus kabeh. Itulah lalakon. Jadi lamun di jumlah jeung nu di luar-luar beuleunan sekitar 350 jelema. Nu kenangan nu ditangani ku medis di dieu santri jeung di rumah sakit sekitar 200-an lah. Nu ditangani ku Pemda, nu di luar Pemda ge nu milu dahar teh masih kene loba berobat masing-masing. Sekali deui kula ngarasa terharu itu ka tim kesehatan anu begitu cepat, begitu peduli nu luar biasa. Mun dihitung geus hese nyaritakeun atuh naon kitu biayana loba jasa tinggal nya naon ngaranna ngucapkeun terima kasih unggul sampai ayeuna salamet kabehan alhamdulillahirabbil jadi kula mah teu kumaha-kumaha ku kieu kenatan masar bae ya teu naon teu masalah jadi kata biasa nyawa setik jeung minum bae kula masuk teu masalah diperiksa ke dokter tensi begitu ditesnya bagus kira-kira bagus diimpus tau lah ente bae dokter diimpus serinya tanya jadi diimpus deh naon obat dibere lah katu gaya lidare nun tidak sehat tuh masalah cuman 2 poe kula umpung keluar lantaran loba wartawan duh hayang gitu ngawawancara lantaran kula henteu keluar wartawan greget bareng aya versi-versi disorot punyana aya embe-embe disorot aya naon bae ini naon ge disorot bae gitu jadi
Munggang mantingnya nak. Temenang informasi langsungnya nana. Itulah seputar racun. Kuari di lab oleh tim kesehatan, dinas kesehatan minta sampel-sampel, mimiti cai datang ke segala rupa. Polisian minta sampel, abri gitu kene. Kemudian ti umum ge nu minta sararempel loba. Nah, silahkan sampai saat ayeuna can aya hasilna mungkin di minggu hareup geus aya. Sampai ayeuna ulama ngayakinkeun racun sebab pasakan nu di dahar magrib jeung isuk-isuk eta keneh. Nu magrib eta daging laukna eta masalah. Nu di dahar isuk-isuk eta keneh menuna hanya dihaneutkeun geus terbiasa sama urang makabehan ge kos kitu. Kok dihajat-hajat, dihawal-hawal memang gitu. Geus eta teh pasti jasa kula mengayakinkeun 100% racun. Sebab menuna eta keneh nu di dahar magrib mah eueuh masalah, nu di dahar isuk-isuk lah bermasalah. Meureun teu tinggi geus didatang geus ditendenan ngan can sempurna aya nu kena nu teu tanu penting mah. Tapi nu isuk-isuk mah asa nu dahar na bebas. Nah, itu mah isuk-isuk dahar di kula baliknya ka imah kemudian berangkat ke kabana nyana ngalaksanakeun silaturahmi teh dan lain sebagainya di jalan nya nyupiran nya nyeri beuteung. Macem-macem geus. Aya anu balik ke dieu nyana ngicing bae di imah sekali, 2 kali, 3 kali. Terus cenah di WC nelpon ka babaturan aing mah ieu nyeri beuteung, aing ge sarua. Iya aing nelpon di WC, aing ge di WC. Gitu macam-macam jadinya. Jadi eta perkara itu ta eta itu. Wallahu alam kukumahana hasil lab nama ternyata seperti eta de kumaha lain racuna. Jelema pelaku na ieu geus kanyawan jasa ku kula 100% ngaranna mimitina A. Geus kanyawan 100%, lain 50 dia 100% geus kanyawan. Ngan mimitina ngaranna A ngan moal dibejakeun. Bahaya kudu bejakeun. Geus kanyawan ngaran mimitina A direncanakeun luar biasa. Kos kitulah anu mantep masalah. Geus urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan nu di dieu disalametkeun ku Gusti Allah, ditambah katawakalan ku Gusti Allah. Anu boga perlakuan kitu ge mudah-mudahan dihampura. Anu kabehan ge mudah-mudahan disalametkeun ku Gusti Allah. Anu hasud ge mudah-mudahan dibalikeun ka hasudanana. Ya pangeran nama kabehan ya Allah kene sehingga kabehan urang nu mana bae ge disalametkeun ku Gusti Allah. Nu akhirna kabehan aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Naya urang neruskeun balag pangajian urang. Di mana urang kuari keur nyaritakeun masalah nafaqah. 7 nu patali jeung nafaqah teh kahiji ta'am yakni kadaharan. Dahar nomor kedua muklalau. Nomor ketilu adalah kiswah yakni papake. Nomor keempat alatu tanzifi lapis aku ngaji. Urang jadi nyaho sing hade ka para suami-suami dina ngalaksanakeun nafkah teh ulah sambarangan lantaran ieu nu ku urang dilaksanakeun bener jeung teu benerna bakal berlanjut persidangan di hareupeun Gusti Allah di Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Ya
Oh mun boga pamajikan leuwih ti hijina 2 3 ajuna pakahna teu beres kadang-kadang nu kolot ditoler-toler nu ngora maul geus leuwih tina pakah sesenangan seserian huhahe samarupna moal disidang ke dihareupeun Allah mun deuk nyandung kula ge ngadoakeun kana nyandung malah kudu jasa lain ani malah kudu nu geus merenah mah nu geus merenah asal sing jujur jeung adil memperlakukeun pamajikan nu ngora nu kolot sarua sing hade ngana pakahanan sekolah mah ozok sieun cara dongeng Gus Dur bae Gus Dur batu kira-kira aja saboga dongeng teh aja nama Soeharto nanti di akhirat disidang Soeharto jangan Soeharto Gus Dur itu Gus yang mengenang lelucon Gus Dur begitu disidang salat bagus cek malaikat puasa bagus haji bagus malah dia masuk batunya zakat rapih lebih dari itu pun dilakukan. Cek malaikat ini syariat hebat semua berarti surga. Apehan malaikat kannya kia sholatna bagus, puasana bagus, zakatna bagus, hajina ge bagus, batur lu asup ka Baitullah nya nama sekeluarga asup ka be. Berarti cek malaikat kan ini syariat hebat. Iya, cek malaikat bagus ya. Otomatis kan surga ieu. Sorga begitu diiring ku malaikat dekat sorga aya ini eta tah Soeharto keula tungguan kula baheula ieu diurus di Soeharto ye tah aya deui yatim piatu kula teh pernah diurus fakir miskin rakyat Indonesia ngaulakeun Soeharto ka sorga cak malaikat kudu ka sorga lantaran bagus cak rakyat ulah eleh malaikat malaikat elek disidangkan jadi persidangan kuarima antara malaikat dan rakyat Indonesia. Waduh, kira-kira Gus Dur. Jadi kuarima disidang malaikat jeung rakyat. Kumaha ieu? Bacak malaikat bagus kudu ka sorga, tapi cak rakyat teu bagus kudu ka neraka. Malaikat elek. Malaikat elek. Gus Dur wanian jasa apa kok kitu tah? Nengok ka Gus Dur. Jadi nasibnya aku mah wallahu a'lam Gus Dur cuman begitu aja persidangannya. Gus Dur gak sedih kan mutuskeun lagi. Aduh Gus Dur. Nu kadua deui eta. Ternyata lama-lama cenah di akhirat itu antara kaum surga, penghuni surga dan penghuni neraka itu ada hubungan. Jadi dia seorang surga kadang-kadang ke neraka, orang neraka kadang-kadang ngobrol dengan ahli surga, cuman nggak bisa ke surga, cek Gus Dur. Akhirnya ada jalinan khusus. Karena ada jalinan khusus, maka permintaan dari orang neraka supaya pada membangun jembatan. Orang neraka siap membangun jembatan ke surga, orang surga pun harus siap membangun jembatan untuk menuju neraka. Jadi supaya kapan kita bisa ngobrol katanya, itu kita ngobrol. Oke, kita tangani gitu, kita persetujuan. Waduh, nyawa itu biaya nanti mana merendah. Jadi jembatan, ayah itu Gus Dur. Maka orang neraka itu cepat sekali, kurang dari sebulan selesai jembatan begitu megah, kokoh dan luar biasa, besarnya tapi selesai. Sebab ahli-ahli konstruksi dan birokrasi ada semua di neraka. Mulai di DRT ada, camat ada, bupati ada, gubernur ada, insinyur konstruksi juga ada, ahli perbesian juga ada, persemenan juga ada. Maka dengan cepat membangun jembatan mudah sampai di pinggiran surga. Tinggal ahli surga yang segera dituntut supaya cepat membangun jembatan ke neraka tidak jadi-jadi. Sebab yang ada di surga itu cuma santri, kiai, yang fakir, yang miskin. Jadi nggak tahu potongannya harus bagaimana ini.
Jembatannya potongan yang nggak tahu harus bagaimana, jaraknya juga nggak terhitung bagaimana, dan tidak ada yang ahli konstruksi, insinyur tidak ada, ya akhirnya lambat. Tapi lambatnya orang neraka marah sama orang surga, ini mau dijadiin apa enggak? Dan orang surga kami nggak bisa ngebangun, ya udah segini aja lah. Gus Dur kira-kira nyen karikatur teh. Ayolah almarhum kurang mengenang almarhum Gus Dur apa situ. Ayo dipikir kurang kata karikatur. Oh, jauh ya. Orang kan ahli-ahli bangunan kayak di neraka kabeh. Ya, kan. Eta kok kitu teh jarawa dihareupeun jelema-jelema nu kitu tenang bae. Balik-balik bae kana masa bola. Tapi akhirnya pan berpikir, gubernur mikir, berarti aing di neraka cak gubernur. Intel bangunan, kok aing bisa ka neraka? Eta kita 10 cm jadi 5 cm ngebangunan. Waduh, jahe kita besi 12 jadi besi 3. Nah, kos gitulah. Oh, bener kayak gitu. Anu usul ka Gus Dur. Gus, enak aja. Ahli-ahli bangunan di neraka. Jangan ngomong lo. Yang penting tobat kamu. Gitu nyana terus nuntut bedakan ku Gus Dur kesalahan-kesalahan ini. Kalau bupati, gubernur itu tanda tangan apa? Tanda tangan bedakan ku jangan jago ini kesalahan ini. Itulah Masya Allah. Hebat Gus Dur pas itu. Jadi orang surga pasti bisa nyin jembatan ka neraka. Lantaran ieu nu ngaji di kuari nu teu baroga duit pan ieu. Boga duit teh aya geus nya ngaji. Naon ngaji naon. Itu sayang bae pokona mah. Bae anu teu boga duit. Anu diudag-udag polisi. Ngaji nu kadi. Masya Allah. Lain ngaji-ngaji teh dik nyilid sebenarnya tadi. Kitu. Mantap kalau mana ahli surga adalah fuqara wal masakin. Tekan jeung Nabi ngadoan Allahumma inni as'aluka hubbal masakin. Gusti abdi menyuhunkeun ka Gusti cinta ka jelema miskin. Wasurni fi zumratil masakin. Gusti abdi golongkeun babarengan jeung ahli miskin. Yang jadikeun abdi jelema miskin. Mantap doa eta teluk dibaca. Mesti diijabah ku Allah. Kiai na ketuan ieu na teu ngomong muridna mah. Masya Allah. Ini urusan nafkah nomor keempat adalah alat tanzih. Alat bebersih. Wajib kasalakina kamangpartan pikeun pamajikanana alat tanzifin. Nafkahan alat bebersih. Ngabersihan minal ausah tina kotor alat itu dia anu ngasegenahkeun ka pamajikanana supaya supas pamajikan teh kudu bersih sabab engke iraha hayang masalakina geus kudu ulah hese-hese deui hayang itu tinggal masalah hayang jam 11 tinggal siap. Hayang jam 1 bakur jemaah jangan marah terus. Ya terus. Ini Sayyidina Ali kok lagi seperti Sayyidina Ali mah begitu. Buka Ramadan. Allahu Akbar. Batur mangga dahar forma nyana makan Noel siti Fatimah. Kamar. Kutri. Sayyidina Ali, Masya Allah. Eta minantu Kangjeng Nabi jadinya nama bukana kujima. Oh, sekali-sekali orang nurutan kok situ. Begitu lagi ngariung jeung anak saya. Allahu Akbar. Urang wel pamajikan ka kamar. Cak anak di kamaran aja. Apa jeung maka kamar heran. Heran tenang. Gitu Sayyidina Ali hebat. Ini palalinter wali-wali Allah malah kos gitu horengannya. Urang embung kawin kan naon. Iya, bukan aku jimanya. Berhenti tiba-tiba aja Noel nya kaji amat kalau ngomong. Membahasa urang mah
Ya alat tanzih. Jadi alat bebersih. Kumaha? Kamis seperti melisisir di kekurang ke masjid. Deus buukna, lamun buukna bangsa lemas, balikin sisir serit, sisir lemas. Lamun buukna bangsa kos kawak, ya mah bangsa orang rawakidang, kalau dia buukna kos kucai. Orang rawakidang, iya. Aduh, banyak tuh sisirna. Ulah letik-letik, barangnya satu tere. Nah, iyalah belikan sisir itu sesuai jengkuk lah orang. Jadi ada potongan bu pemajikan orang. Oh, potongan itu balatai mah ya. Melina anu gelede ruangan anu coakan. Buluk dah rada lemes belinul mah. Kata variasi kumaha bae. Tah eta pikeun ka pamajikan tanpa ijab kabul. Henteu meureun kudu kieu. Kadi. Ieu kadiringan. Kakak mantas meuli sisir didoyong. Iya dek masih kena can anggus meuli ngeri deh. Ayo diserahkan ya kan ini nyata di kakak tak besi engke kasana. Nya, iya siapa majikan nak kula narima dibelikan sisir ku kakak. Ambo cangkel aing mah kadang-kadang aja. Kudu asal dibikin geus jadi. Tuh gitu kan. Ketika geus diterima, salah kena dek make kudu nginjem ke pemajikan lantaran eta geus jadi milik pemajikan. Nginjem, Neng. Mana sih cerita kali kakak nginjem heula? Nginjem juga nang meuli kakak. Kan itu dikeun kan Neng. Geus kade nginjem heula. Sakalian jeung anting na kade. Jangan memang anting, mayar sisir. Masyaallah. Begitu. Ya jadi dia rapih jasa agama mah datang ke kos itu tadi perhatikan kurang kuman mantan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama nu kaliwat tinggal urang da bae ngalaksanakeun. Ya Allah ya Rabbi. Tuh sisir mana deui? Dunin jengolna yakni minyak jangan minyak rambut urang belikeun lantaran ieu mah sok ka sawah bae nandur jempat di sisiran teh tuh bisa sekaligus. Wah, teta kan perlu minyak. Bila perlu bebeja pemajikan kak, jadi mah teu bisa tadi minyakan ge kayak yang dibelikan oli ya. Oli ada semprot. Supaya bisa disisiran, aku balikan minyak dudin. Masya Allah. Ulah datang kak untuk bersolek pemajikan. Wamata bisilu birosa yang belikan parabot bebersih yang paranting bersihan rambut sirah sampo nukuarima. Berikan kurang sampo, boh kuarima beste kudu make itu sapu pare di dalam. Sama zaman eta sapu pare di dalam, so dicokot ayeuna dipake kuramat teh kudu kitu kuarima. Dek melisun selik aja. Ini daulat tuh baca ada itu tuh baca. Ya, dek mebiti tinom emeron sansil dan lain sebagainya. Wah, kuarima malah bisa pakai cinwan. Waduh. Sekurang ketok naon sih cinwan. Iya teh nyaho eta. Bahasa batur sama. Cinwan. Sudah 2 in 1. Hiji. Jadi kumaha bingung engke teh ngartikeun. Tak itulah dari tandanya. Jadi ngus kuarima geus lengkap meuli hiji. Jadi 2. Kos itu teteh, nah iya sarua, meuli botol bisa pakai segala rupa, bisa pakai sampo, bisa pakai sabun, geus masuk ka beulikeun pamajikan. Bahkan cek Imam Rafi'i, Imam Nawawi, serahkeun bae eta meuli nu kitu maka pamajikan hayang nu kos kumaha bentuk sabuna. Selera pemajikan silahkeun. Hayang nu kos kumaha jang sasampona silahkeun serahkeun. Mertekun jeung alat bebersih jangan bersihan awak supaya awak sengit bae. Ulah kambe bau kadal.
bagus. Jeung bangsa nalidak sonanin pikeun nolak bau kewe, pikeun nolak bau baham, pikeun nolak berbagai babauan. Berarti jang bau baham meuli urang. Ya, kitu nan kitu ngaranna Denta Pepsoden. Wah, loba kuari ngomong sa dendenan mungkus. Asal dendenan odol. Ini lah pokoknya mah asal nu dendenan ke odol. Bangsa Sriden. Aya gitu Sriden. Ini itu nyawa saya nyawa Sriden. Pepsoden. Kemudian naon dia tak dendenan ke gitu. Salah. Aya Citraden ya. Ikut apa mah? Beli ke sikatna ini mantul dan lain sebagainya beli kan. Itu kene BP na Rexona. Ini kurang Rexona. Namun teka beli Rexona atau bangsa dadaunan kurang diperat. Pemajikan akan merupakan jam obat keleksia ye. Ayo lamun nyium siapa kelek ye tadi ye. Jadi ulah datang ke baueun salah kita. Kudu sengit bae. Ai sengit bae mapan merangsang salah kita. Aduh. Allahumma ya qadiyal hajat Allah